Urang rek cerai jeung budak emak teh. Nah aku naon buat yang cerai. Lieur ngajak pasea wae mak. Matakna turutan tuh Nabi Adam jeung Hawa. Terapasea. Wajar atuh Nabi Adam jeung Hawa terapasea mah. Wajar kumaha ari maneh. Sabab Hawa mah teu boga mitoha galak kausia. Anjir ya goblok. Tarutupna saya teu mah kopi teu mah cai anjing. Heueuh nya aing lain nyiuk heula ti lebak. Kumaha tuh? Anjing harus mah aing ngegubuk bala-bala ini. Jeung cengekna. Heeh. Sia motor tuh. Ai cai na Ulah teu kumaha teh anjing. Ieu mun lada mah sih. Mun lada mah silih kemot teh mah geus. We aing hamil deui euy. Nah, bet hamil deui ti, paman teh di PLKB. Heuh da sia mah PLKB kerek ke titik koro ka nyucia geus tanu ngomong aing. Anjir. Kira-kira. Le urang rek nanya. Nanya naon? Ai inung bapa maneh arayakeun eueuh. Eueuh atuh ti, dua anak yang selila. Aduh hebat atuh menang warisan euy. Nya atuh ti. Imah le. Lain ti. Tanah. Lain ti. Ari geus naon atuh sia teh? Asam urat. Penyakit goblok batu eta mah. Ya Allah. Papi. Iya mami. Wis bentar duit. Entar duit naon? Gasiko. Sia teh karek datang tuh aing teh. Yo, Maknya sia teh sakieu 2000. tare mawe aya anak tuh goblok. Aduh, nya kosong ya, aya nya tuh. Bola si anjing doang. Oh, anjing lapar kieu bagong. Hayo. Manyak aja hunggo sa teh. Tarima keuna tuh sia teh goblok sakieu. Anjir. Cak, Euy, buka kurung manuk, Cak. jang naon? Itu orang buka manuk kurungna. Aya, kena gua heula. Sok kancang tuh rese. Hayo. Anjir. Ding anu nagih itu aing mah. Naon? Bayar utang. Atuh le dacan aya nama isukan weh. Janji-janji melulu cole icuk. Bayar ayeuna. Arisan gablek bos ya teh. Kudu kumaha? Aing teh. Anjir. Inget sia. Wah sini. Gabut sia. Nagih ayo. Isukan. Ma, pernah gak ada Arab? Pernah. Menang sabaraha tahun? Menang 4 tahun le. Waduh, lila tuh, oi. 4 tahun nang geus bisa ngobrol jeung onta meureun, Ma. Can bisa ngobrol jeung ontak mah le. Lamun ngobrol jeung monyet sia aing bisa. Papi. Iya, Mami. Wis bentar duit. Entar duit naon? Gasiko. Sia teh karek datang tuh aing teh. Yo, Maknya sia teh sakieu 2000. tare mawe aya anak tuh goblok. Aduh, nya kosong ya, aya nya tuh. Bola si anjing doang. Oh, anjing lapar kieu bagong. Hayo. Manyak aja hunggo sa teh. Tarima keuna tuh sia teh goblok sakieu. Anjir. We aing hamil deui euy. Nah, bet hamil deui ti, paman teh di PLKB. Heuh da sia mah PLKB kerek ke titik koro ka nyucia geus tanu ngomong aing. Anjir. Kira-kira. Ti, Euy, ciri-ciri awewe lamun keluar kumaha? kahiji jiga anu sakalor anjing kejeng-kejeng gedengannya. Kadua disada. Katilu tah si kanyu teh lakina dijepit ke kuncut anjing jadi nyeuneuh. Oi. Urang rek kawin. Rek kawin rek nikah mana teh? Nah beda kitu kawin jeung nikah. Nya beda tuh ti aya maneh. Bedana naon le? Lamun nikah mah ku penghulu ti. Ari kawin
Kawin mah ku hulu ti. Kuhulu naon ai sia? Hulu kanyut goblok. Ding anu nagih itu aing mah. Naon? Bayar utang. Atuh le dacan aya nama isukan we. Janji-janji melulu cole icuk. Bayar ayeuna. Arisan gak bebas ya teh. Kudu kumaha? Aing teh. Anjir. Inget sia. Lain sini. Gabut sia. Nagih mah ayo. Isukan. Le urang nanya. Nanya naon? Ai indung bapak mana arayakeun eueuh. Eueuh atuh ti dua anak geng selila. Aduh hebat atuh menang warisan euy. Nya atuh ti. Imah le. Lain ti. Tanah. Lain ti. Ari enggeus naon atuh sia teh? Asam urat. Penyakit goblok atuh eta mah.